Dia. Nah, KM anu bagian piket ayeuna saha maneh piket heula sok-sok kudu kaberudalan dulu. Ya. Ah, orang-orang sok sesapu lah. Nya sih di sekolah dewa, kan dia kuliah masih na ngepel. Nyanya di Saudi we. Cetakannya udah. Mana susah aku, mana di Cimahi. Nya atuh sok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sok biasa sapu, tuh bisa nyalakan si KM. Ambung mending urang maka warung. Di mending nasi teh sapu ada capek tadi. Karep ah. Din, cik semaragan pisan, jabat sapu mending teh. Din, ayo mau matung ngeus lagi itu, ayo kudu tiket menyeus atuh. Kudu dijakan oge. Ah kumamarane urang we ka warung. Oh no! Din, kan ulah urang jakeun ke KM, si Udin teh piket gitu. Oh, nya atuh aya kitu mah kayak dijakeun. Si Udin tuh piket, jaban itu kan ieu. Duh, teu maragaan pisan. Kemana ayeuna si Udina? Kerja aja sana dua warung. Keun urang yang dicarekan si Udina, rek ditambayar. Jung teh si Udina ayeuna. Jigot, Cik urang kitu bejakeun. yang jigot tuh cik. Dia mana dia? Gas sekarang sahara resep kepret kan? Enak cuk. Gimana nanti? Biar orang dikabur di kelas dan sesapu. Udah nggak cicing dia pakai sapu euy. Kugola antep we sugana yang KM. Kan kuaing kayak mana siksa? Nyatu. Sok ayo ngopi ta, udun. Si Udin geuningan di dieu. Nah, onek si teh. Si KM neangan mah itu ka dieu cegeureuh cenah. Nah, mereka hek naonek nom. Lupa si Mohon KM. bersabar, ini ujian. Mohon bersabar, ini ujian. Ujian dari Allah. Ujian dari Allah. Ini adalah perjuangan. Si KM bisa nyalekan. Ya sepaturan urang ini Keun ke deui. Urang kehet teh. Nyatu. Si KM. Maju lah jeung si ganeng euy, ieu KM mah bener. Ya jo. Ya got. Si KM neangan. Kali lah kayak si itu teh nomeang teh kemana heula? Nya kudu teh kemana? Tah. Em Udin em. Naon KM bukepleu. Aisyah montok. Deulah tuh si Adin jeung si Rohim masa sapu cara sia. Nah, aya naon hoream euy urangna. 2,000 years later. Ucu, mana dulu teh? Dai ngopo. Bisa siang keluar moro-moro siang. Aing muga pertanyaan rek naranya ka sia. KKB. Kumaha carana ngasupkeun gajah kana kulkas? Kumaha? Aisyah mainnya gajah dia buskeun ka kulkas. Sekarang koplok. Kelanan aing kudu bohong mah. Aing pertanyaan eta mah jawabanna ge. Kumaha jawaban sok. Buka kulkasna, asupkeun gajahna, tutupkeun. Pawon. Aing geus kumaha koplok. Tapi bicara Cek saha. cek aing. Kideui pertanyaan. Kumaha carana ngasupkeun kuda kana kulkas? Gampang. Buka kulkasna, asupkeun gajahna, tutupan. Kumaha? Ini atuh. Jelaskeun Buka ieu. kulkasna,
wajahna, masukkeun kudana tutupkeun. Jawab coba. Siap dar aing mah biar pertanyaan naon lagi. Monyet naik Siap kanan biasa, Pak aing monyet. Aduh ampun nanti aja. Tuh kasih ini. Oh iya benar. Monyet naik. Oh, gas. Monyet naik ke ratang kakai tinggal naona. Tinggal murahna. Banget siap jalan. Yang tinggal dulu udah tuh. Cukup jawabnya. Naon bedana HP jeung monyet? Jawab. Ari HP mah di cowok aing monyet tuh dikasih ya. Iya anjing bro. Bisa aduh. Soalnya aya eta mah HP mah Nokia, aya monyet Nokia. Kerajaan ayo itu bisa kalah yang jadi guru. Repeh kan ini. Ikieu cok. Nong geula tawa hayam geula. Maksudna kumaha kan teh nom heula hayam heula teh. Jadi nong geula tawa hayam geula didinya teh cok. Nya enog atuh. Sia boloho cok. Boloho ayam enog sampe ayam. Ayeuna moal aya hayam sameme enog. Pikiranna ke sia. Pikiran. Kieu jawabanna mah. Da moal bisa pan meuli ka warung teh mungkin aya big aya enog aya enog. Berarti enog hayam jawabanna teh meureun enog heula padahal ka warung teh Aing enog heula. Sia mah dapat Yang pasti atuh hayam heula. Lamun eueuh hayam nauna ti mana? ayeuna lamun eueuh enog moal aya hayam galuh. Masa ieu kok. Dia terus balik. Bro, kumaha ya teh? Duh, kayak teh. Tempat lain kieu. Kita siapa? Ada kumaha aja. coba aing dicarikan ku ka aing balik aing ti heula euy. Anjing. Sudah aing naik balik atuh udah ke balik. Lain ka emang atuh dieu lah. Suhun kasadayana para suhu para wargi sadaya. Ieu kata-kata teh tos kalasar tapi dina maknana kasar pasti piarseukeun sararea. Atur nuhun kasadayana. Wabillahi